inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae salah dicarekan bae ku pamajikanna asal datang diparekan asal datang dicarekan lah jagna aing geus kieu bah hirup ka kebon kirai kabaran aya kuya potong hulu kuya teu dan di luhureun meja tutupan ku turub saji diantep ke nyana keluar pamajikanna nempok naon ieu barang di dulu innalillahi ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu atuh marah mah marah bae mani dipotong kieu naon harapan aing tapi teu pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurik henteu dipandang geula paingan nyahoan bae cek nya aya mataan orenganan jaya irungan segala aya letahan paingan cek nya ieu Masya Allah nyahoan bae nya ieu horeng mata aya tololnya we tolol aduh barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya langsung nyana ngagedepret ka kudaon atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ulah aju hantem-hanteman lah salakina teh bongana boga duit marahan bae ceuk can ge nyandung geus bebeakan marah geus ka ulah sok kikituanan ka eta aduh kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta ente eta kunaon dipotong lah bongana anjur kan tuh ieu ceuk salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul teu beres ayo cenah turang ka kamar hayu sugan aya tunggulna hayu langsung ka kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene katipu nyana barang hudang teh teu mah lain-lain wae hulu kuya paingan atuh marah deui nyana pasti deui salah atuh mola bebeja nya ulah bebeja hulu kuya lalakina modal haji pendi meureun nya mukakeun rahasia bae teu boga akal